Mau nepi kata asik Islam. Pengen ayat wa ma arsalnaka mir rasulin illa rahmatan lil alamin. Ta eta pendidikan mah. Mentak cek si mama happy. Mun aya anjing ngagogog tong digogog deui. Mun aya ti kotok mah lengkahan atuh sia teh. Bet ditincak jadi we suku teh heuras. Dan dincak ti kotok mah nu beunangna kobu kana hipu beda jeung kupaku malah awak nu kahandap ngelehan. Anjay. Eleh deet eta teh habit ibu. Kunaon mun dicak di kotok suku sok jadi heurasnya. Siga ngorong lah. Kunaon mun ngorong tara langsung dipikeun pasti dipake wirid heula sok ngaku lah. Ok lah ieu mah. Semangat hijrah lah. Kana leutik mun gede mah dikali. Jeung nyimpen korong mah Pak Jeje apik atuh. Mun teh di kolong kursi tuh ya ge aya nu ketua panitia jeung di kolong meja tahu karena baju babaturan kan ke SD mah nya cek urang ge urang teh sahabit sok aya nama jujur we lah cung nu di dieu nu teu pernah busiat nah ustad nanya kitu neangan batur ieu terakhir ibunya ka salaki aslina wani diriungkeun nah hamun lilir tengah peuting ningali beungeut salaki ekspresi teh sok ngabiri gidig geus teu kasep cenah ustad keur ngorana mah sispek aya mah jiga roti kadet cenah mun sidik-sidik keur sarete komona jero saruma jiga dadar gulung mana beungeut mana beuteung encan kerekna jiga ucing baor bieu katincap encan hitutna sedut kana beungeut pamajikan beda keur apel PDKT baheula pas apel mah rek hitut ge diempet-empet sakapeung balik apel teh egang da busiat meurenahan hitut nu eta ibu siat teh hitut baturanana busiat teh hitut jeung babaturanana ayeuna mah geus jadi pamajikan kana beungeut ibu teh sedut nepi ka si ibu teh kepo ustad gunaon cenah lakinya hitutna tariknya heueuh da deukeut ka umi katuh ceu urang teh jeung hayang we aing teh ngajawab teh dia ge ngomong deket ka nu mik mah tarik di mana mikna tuluy nanya eta nu kagencet lato-lato cenah cenah aya awewe ge nu ngaberwek berarti deket kana ampli teh meuni terus jeung ibu-ibu masa tungtungan asli ning wani diriungkeun sok pun bojo sok ngajajab abi mun teu ngiring nepi ka lawang panto hati-hati di jalan ya kata istri saya panggil ke saya Saiton tongge saya panggil istri saya beb beban ngingil wae istri saya marah kalau saya panggil yang keberapa hai epi ini mah teu kaasep ngan payu beda jeung orang dia GGM ganteng-ganteng mubazir Pak MC tah mubazir kasep ge teu boga cabang teuing teu ria meureun aduh asam kandis asam gelugur ketiga asam pencak silat menangis banyak manusia di pintu kubur lupa tidak diingatkan dan mengingatkan sholat di Bandung aya stopan terlama di dunia stopan Samsat buah batu eta bisa lila bisa ninyuk mie heula mun lampu beureum di sampai aya doger monyet ge salat sia cai teh anjay lebih getol ti urang salatna teh tiap lampu beureum hurung tiap salat urang teh kepo atuh kanu tukang dogerna teh mang eta monyet salat naon salat sunat lampu beureum Pak Ustaz tong dibedakeun da monyet cek si mama jaga wudu we pi sanitizer mah ukur nepi kana ieu wudu mah nepi kana siku jeung sirah jeung ceuli mah nya Allah eleh ku corona biiznillah henteu bu mun keur harita omikron nya panggalakna teh deltanya pernah balik ceramah teh sababaraha detik sababaraha menit lah hilang penciuman kalem we wudu deui we eueuh penciuman teh ngan teu gandeng we sieun ria nya salat wudu we 2 rakaat tuluy ikhtiar moal motor keluar nyokot teh duit di ATM diamban cager deui da bau duit mah beda nah bet baperan ya
ikan sepat anjing ngagaik lebih dekat lebih baik. Teh sok dangdut hayang dareukeut atas di dia. Bismillah urang kawitan udunan jempling we nya lebar bising ilmu namawur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan wa syukra lillah wa ala ni'matiz zahirati wal batinah alladzi amarana bi'tisami hablillah wal ibtiadi anil adatil jahiliyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyur rahmah wa qudwatil ummah linaili sya'adah fid dunya wal akhirah. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Kullu man 'alaiha fan rahman. Kullu azalim musamma. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'atu wa la yu'khadhu minha allu wa lahum yunsarun. Al-ayah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam idamatal insan atau idamat ibn adam in qata amaluhu illa min salasin ilman yuntafa'u bihi wa walidin salihin yad'u lahu aw sadaqatin jariyatin. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Didoakeun anu sering ngucapkeun sholawat tahun ayeuna umroh sareng haji. Amin. Obat rindu adalah ketemu. Kalau rindu Rasul berhajilah, berumrah lah. Nanti kita ziarah ke Madinah Al Munawwarah. Di situ ada rumahnya Rasul, Raudhah. Amin ya robbal. Nu jaromlo uih ti dieu sing parangih jeung jodoh. Anu atos tong amin deui karunya nuncan. Yang jodohnya agak telat sabar ya, mungkin jodohmu sedang mengurus perceraiannya. Anjay. Pegang quotes Luna Maya. Cek Luna Maya bae jodoh telat ge, nu penting Maksim. Kan salakina si Maksim. Punten PMC tong serius teh ngasa jumahan. Daramang sadayana. Abdi di Bandung ngahaja jauh di jugjug anggang di teang. Obat rindu mah ketemu. Selama ini kita jauh di mata tapi dekat di doa. Selama ini kita jauh di kaki tapi dekat di hati. Jarang bertemu memang tapi saling merindukan. Jarang bersua tapi saling mendoakan. Ikhtiar saling memfollow perbuatan. Rizki mun di polbek eta ge kejutan. Hanya doa yang merubah takdir. Maka berdoalah. Hanya doa yang merubah takdir. Anapun judul ya tadi suruh Pak MC teh naon judulna teh Pak MC? Pendidikan diniyah sebagai pondasi. Nya eta lah. Matak emam heula ame boga pondasi. Tuang heula cokolot baheula mah Pak Kiai ame teu jajan. Ai tuang mah obat lapar tuang haus nginum tapi dak hate ge perlu nutrisi. Ngan pajauh umum teu wawuh, paanggang umum teu terang kata Pak Anko MC ya. Nya Sundana Temres. Pajauh umum teu wawuh, paanggang umum teu terang, moal bogoh mun teu wanoh, moal deudeuh mun teu deukeut, moal cinta mun teu loma. Ai alhamdulillah keur abdi mah tafsirna teh urang bahasa kaum we. Alhamdulillah teh artina segala kenyataan milik Allah. Pertanyaanna buat pemirsa di rumah dan penonton di studio. Naon nu lain ti Allah dina kahirupan? Aya teu? Sok jawab dalin jumaahan.
Aya teh dina kahirupan nu lain ti Allah. Sepakat deal. Well, aya teh nu teu diurus ku Allah. Rabb teh rububiyah diurus KBG utek tongo walang taga nepi ka ngiceupna jelema teu bisa ngitungna. Sakali teu bisa ngiceup kabeureubeunana jubleg riweuh tah. Rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Ya Allah, jangan kau serahkan diriku kepada diriku sendiri walaupun sekejap mata. Allahumma rahmataka rahmatmu urang teh dipikanyaan nepi ka ayeuna. Kabeh ti Allah, kabeh diurus ku tanu bahaya poho urang teh bakal ka yang wafat dengan virus. Berapa orang yang pupus bersyukur cek Pak Kiai Haji JJ dengan ulah dulu mana asa ke mana jalan balik bisa pendadakan matara ka mana tapi santrina mah tingali anak nangis laran deui. Nah jadi kena Ustaz mau tong ditinggali leutikna cabakan mah gedean. Tong gede dulu bising tasup helm. Sadepi teh penek bieu nu ngomong. Kanu penek teh tong nyebut penek, jangkung yang terhambat gitu. Ame nyeri teuing. Kanu hideung tong nyebut hideung, bodas kolot gitu. Kanu pegek tong nyebut pegek, mancung yang tertunda gitu. Abi mah Pak MC ka anjing ge eta ka anjing ge tuan tuh nyebut anjing non ucing. Kan berat menang nyebut kafir teh non muslim. Ka babi ge abi mah sampai penek. Ya, nuhun sambutanana, tepuk tangan buat semua. Panitia ketua tadi nepi ka beak, sing beak pakai ibadah dari beak pakai gogorowokan. Sing janten amal soleh, Pak Ketua. Serak pakai maksiat jeung serak pakai taat bedanya. Da waktu nama nu eta keneh makanya surat wal asri. Maka alhamdulillah teh sagala kanyataan milik Allah. Takdir buruk. Peristiwa nu salah. Panggil jeung Pak Aldi. Ternyata abdi pernah sekolah di kantorna Pak Aldi di Kebon Waru. Tapi cukuplah. Jangan bertanya aku di masa lalu karena aku sudah tidak di sana lagi. Komandan mah kan gitu karakter nanti karena komandan siap gerak, prajuritnya kabeh siap gerak. Maju jalan. Komandanna mah cicing weh. Komandanna orang Tasik. Nya kieu ngomandanna teh. Lik do be. Naon tah komandan? Malik sia kaki do kabeh sen. Ai prajuritna orang Nyengcang, ai komandanna orang Batak, cek orang Batak. Letakkan senjata. Kurang Nyengcang mah dilaletakan atuh lalu cir beliau teh. Sting tong serius ting minimal sajamieu poho hutang lah. Didoakeun heula nya, nu boga hutang sing lalunas. Tuh kan baroga eta. Kitu testimoni mah. Dan nu teu boga mah teu amin rek ngaminkeun naon. Beda jeung nu jaromlo sing menang jodoh. Tuh saeutik beda jeung nu boga hutang. Gitu cek ombak mah tuh. Ya. Jadi teu cukup ku pidato, tapi kudu ku contoh. Teu cukup pendidikan ngawaos, tapi kedah kahartos karaos kabuktos dibantos. Sami'na wa ata'na, urang heula. Da urang ge budak ti saha? Ti kolot urang, maka budak teh singkatan. Pangnyatetkeun Pak MC mah gawe. B biayaaneun. Naon Bu? Budak. U uruseun. Naon Bu? D didikeun. Naon Pak? A arahkeuneun. K kawinkeun. Beres jadi we mitoha mun budak geus dikawinkeun mah mimiti tugas habis. Nu dikawinkeun minantu mimiti tanggung tugas. Sok sanajan teu boga beas mah anger we ka kolot deui. Abdi kantos ngobrol sareng guru, Ustad afwan ana naros. Budak teh sakabeung sok musingkeun, nguji nya nyolokan.
baca tuh jang Quran dina surat At-Taghabun ayat tah inna amwalakum wa auladukum aduwwal lakum. Di ayat lain fitnah. Aya nabi nu musuhna budakna ya Nabi Nuh. Entak menjadi ustad ngajar budak batur sarole aya budak sorangan bapana adan anakna edan tong leutik hate nabi ge anu beunang. Na ustad pamajikan nama jumba we statue apate anu aya nama nu anyar geuningan utah uger ongkek uger si aing teh hayang maot keur kikituan. Ibu tong tiktokan wae zaman abi mah Pak Jeje tiktok teh di lebuan atuh. Berarti geus karolot belah dia. Apa tikotok di lebuan mah di laguan si koplok teh. Awas bising maut keur tiktokan tadi ayatna kullun nafsin dha'iqatul maut. Bingkai rangkai jangan lalai dan terbengkalai gapai capai kematian husnul khotimah sebelum jadi bangkai. Murek balik tong dingkengke bising keburu jadi bangkai. Kalau mau berbuat baik jangan dinanti-nanti ukti bising keburu mati. Jaga wudu sebelum diwudukan tak eta pendidikan. Maka engke miftahul palah aya silabus baru mikro kabeureuyan mah tara ku cucuk munding ku tulang peda cik da urang mah ngaji agama belajar Islam wudu heula bari jeung praktekna supaya kebijakan itu tidak jadi kebajakan tapi jadi kebajikan. Kabeureuyan mah tara ku cucuk munding ku tulang peda eueuh jelema ileg-ilegan kabeureuyan lingis. Asli ning wani diriungkeun sok pun bojo sok ngajajab abi mun teu ngiring nepi ka lawang panto. Hati-hati di jalan ya, kata istri saya panggil ke saya Saiton tongge. Saya panggil istri saya beb beban ngingil wae. Istri saya marah kalau saya panggil yang keberapa. Hai epi ini mah teu kaasep ngan payu. Beda jeung orang dia GGM ganteng-ganteng mubazir. Pak MC tah mubazir kasep ge. Teu boga cabang. Teuing teu ria meureun. Aduh. Da hirup mah teu kudu ganteng nu penting gentle dan ngangenin. Aslina saya mah tidak terkenal, cuman orang terkenal mana yang tidak mengenal saya. Karena empat matanya ya saja di situ gue tiap ngomong tiap disurakan. Tong rudet, tong ruwet, tong ribet, tong ribut rekamarana ieu fa'aina tadhabun eta ayana ayat fa'aina tadhabun rekamana ieu nempi ka budak teu dididik teh kumaha. Pun bojo ngajajab hati-hati ya di jalan iya ai jelema sok aya pohonya geus jauh balik deui tinggalin handphone naon balik deui kan ku handphone balik deui tinggalin helm balik deui eta mah Pak Haji panto teh muka keneh abi di garasi teh ningali pun bojo keur meneur budak nu asup KWC salah suku kuduna nu kencai lah ya nu katuhu. Saat itu saya memutuskan libur dengan melihat dan menyaksikan pendidikan itu. Berarti aya imah da kabeureuyan mah tara ku cucuk munding tapi ku tulang peda. Ta eta pendidikan mikro akhlak. Innama bu'istu liutamima makarimal kan eta target akhirna mah. Pinter ge percuma itu berakhlak mah setuju? Cik abi rek merek kuis anu boleh nu bisa menjawab boleh pulang karunya ti magrib boga budak teh bade pinter bade soleh bunda. Orang soleh pasti pinter tapi orang pintar minum tolak angin. Esok geura tingali iklanna urangi orang soleh pasti pinter tapi orang pintar nanya Ustad Awaludin ngamana Ustad Awaludin Sad ka dia sad baturan anak abdi dididik kupun biang Pak Jeje izin emang ngadongeng weh tong hebat dan seperti
dianggap orang hebat kalau lupa yang menghebatkan. Mau aya urang mun kolot izin abdi nyage penek leutik di keluarga mah cikal budak panggedena adi 3 hiji lalaki 2 awewe. Cikal singkatan licik nakal. Nah disebut licik nakal cek si mamah maneh mah paling dihejeun kena sababak ngedenina oge ngelok deui. Nah mah gejed kene per kene kesed kene loncing sia mah nepikeun ka ngahejeunkeun sia mah hordeng ge dibetot si bapak dipencet nepi ka getih wuwungan. Beda ku adik nu kadua katilu ka opat ya we budak teh da geus langsam ku maneh mah epi ngalahirkeun maneh mah mamah pembukaan oge sababaraha kali tiga bieu sambutan encan sambutan karek pembukaan teh kana aya cek bidan mah pembukaan 1 pak pembukaan 2 encan sambutan teh encan hadroh gagahnya ngalahirkeun jeung aya sambutan. Matak bapak catetanna naon pak dongeng ieu angkat sing nyaah ka awewe. Awewe teh keur gadisna sameme kawin jeung urang kiihna ge ngeunaheun mun sok kawenehan ngadenge itu sprite cenah. Saprak boga deui anak ti urang jadi Coca-Cola. Nah mama ku bapak sia. Si ibu teh pak keur gadis mah itu ge ngeunaheun Garut anak ti urang jadi malangbong siga air eking teh. Hei manusia, hormat ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu darah dagingmu dari air susuna cek Oma Irama. Matak si mama geura epi ka dieu dengan motor wae ribut nu datang ka imah baheula mah nu minta ganti urut hayam asonan bohona anjing pincet dari baledog pager runtuh hiperaktif weh semua teh ceurik pi umur mah teu apa syarat mati itu tidak harus tua sakit dan miskin sakedap mama bade nyarios sok atuh mah nyeri ngalahirkeun maneh teh ulah sampai mama nyeri 2 kali. Maneh keletik titilik-tikan ulin di halaman rumah nincak kuntung rokok bare suku maneh luka bakar ku mama diletakan bung anak luka bakar tapi puntennya mama tuh bisa nulungan epi mun epi nincak kuntung neraka mulai asup dah. Terus epi kudu ngagentian nyeri mamah ku naon imah pila merci tong gede hulu siage makin urang ohnya. Ya tak pak didongeng datina pengalaman mah sok jadi data. Orang baca buku tentu baik dengan kenyataan, tapi kalau kenyataan bisa dijieun buku tah. Insyaallah yakin hujan ditahan laku Allah Subhanahu wa taala dugikeun ka acara narengse. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya wabibil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Siap. Tiasa dilanjeng? Lanjut. Well. Sok Allahumma mahana. Keun wae hujan mah obat. Sok. Boleh bergeser tapi suaranya diam. Nabi ke mana tadi tanya? Oh surat Al-Anbiya. Manya Allah wadul. Manya Allah sulaya. Walaqad katabna fi Jabur. Kami nulis ieu perjanjian dina kitab-kitab kami salah sahijina Jabur ba'da dzikri Lauhil Mahfud. Nu teu bisa diganggu gugat ku saha wae di mana wae keur kumaha wae. Annal arda saestuna ieu bumi nyengcang termasuk nu diamparkeun ku Allah. Yarisuha rek diwariskeun teh ka saha? Tingali ujung ayatna punten. Ibadiyas solihun kasaha bu? Kanu soleh kanu pinter matak UID pendidikan tadi budak target disakolakeun dikamadrosakeun ka MDTAT teh supaya pinter supaya soleh nu soleh mah dijamin pinter Rasulullah contohna Allahumma sholli ala Muhammad
Ayo Rasul sakolana di mana? Da ijazah mah bukti pernah sakola, lain bukti pernah mikir. Maka Israel rek eureun nyerang Palestina, Iran rek nyerang nyerang Israel, lamun mere teh Pak MC. Iran rek eureun nyerang Israel, lamun ijazah Pak Jokowi ditinggalikeun. Nah jadi kadinya sih teh. Rudat eta sosmed. Ya, tong serius ting. Bu, kunaon nu gelo teu beunang ku corona, Pak. Ieu pelajaran penting ya, pendidikan ya. Kunaon nu gelo salila wabah corona 2 tahun setengah teu beunang. Penelitian abi ka lapangan. Ternyata rahasiana sederhana, jaga jarak jeung sasaha. Pikaeuna si eta mah disiplin teh. Olangan we. Terus teu baperan, teu boga sawah ge moyan we di sawah saha. Cek nu boga sawah teh. Ini sia seri we cara baper, suga nyeun status aku diusir guys ku Pak Haji. Nongkrong di kebon saha. Woles we slow. Sarena ge kamarna ge leuwih lega ti orang nyengcang tanu gelo mah di teras Borma sarena oge. Naluhur kardus urut karekna teh meuni nikmat. Sekapeung balik ngaji ti luar kota jajan ka Indomaret ningali nu gelo di teras sare jelema nya aya rasa cemburu. Allah mah adil. Tenang senang mah di nu gelo. Sakapeung Pak Jeje kabita ningali nu gelo. Ngan haroream leuleumpangana. Sok we rek garelo mah. Hiji jaga sarak jeung sasaha, 2 teu baperan karena mun baperan teu diubaran kena akut jadi koperan, baperan bawa perasaan kadituna korban perasaan, kadituna bagasi, bahagia enggak sedih iya. Tapi sagelo-gelona nu gelonya mun tas mah culang cileung si koplok teh. Berarti aya kontrolna tah. Hujan ngiuhan. Lembang sisi tara di tengah. Jeung dina hadis nu gelo mah bonusna teh luar biasa. Eleh urang ge rufi al qalam, dicabut catatan amalna. Ibu hayang bebas catatan amal? Ya, tiiran da koneng gede, pikiran da geus gede. Lain itah gelo ampun paralon. Bu, hayang boga budak soleh? Aya nu konseling ka abi tah parenting masalah pendidikan Pak Jaja da abi ge ngawuruk ngaos Ikro di Bandung. Ustaz gunaonnya budak abi teh jiga bilatung dulang hiperaktif cenah. Cicing ibu ka dieu istighfar urang ge budak ti kolot urang, ibu keur nyieun eta budak rusuh nyalse. Mun budak nyieun kerusuhan istighfar, ibu nyieunna harita rusuh nyalse. Ke cenah Ustaz urang emut-emut si Cikal teh bapana teh gawena teh di Jakarta, balik ka lembur teh 2 minggu sakali aya sono meureun. Ai ku sono mah tara anta parah turun tina mobil sepi imah gabrug. Siga entog lapar ngabintih. Nepi ka abi teh komen cenah ka salaki teh, "Nah sabeurat oh ieu rangsel can dibuka." Paingan budakna motah. Beda jeung adina cenah Ustaz adina mah dititah ka warung embung. Ditah ka masjid merod. Ibu inget-inget eta keur nyieun si bungsu. Harita memang geus rada umuran geus capek sakapeung salaki hayang ngan ibu sok komen urutna beresannya. Oh paingan budakna ngedul. Nepi ka kitu eta urutna beresan. Maka pendidikan mah teu bisa pendadakan kudu pendudukan. Tina hal nu leutik wudu heula, berwudulah sebelum diwudukan. Bukti jalma soleh mah tara coplok wudu. Ieu ceramah lain di dieu hungkul ka instansi ka BUMN ka nya pemerintahan abi mah kampanye wudu. Berwudulah sebelum diwudu. Ibu ingin cantiknya dari dalam? Inu mudakna. Geulis teu peureuh. Seuseuh beungeut wudu. Cik abi bade naros jujurnya. Tenang geus wudu, tenang can wudu. Wudu heula rek nyieun budak ke. Pendidikan mah dimimitian ti dinya. Salat heula syukrul wudu 2 rakaat. Tuluy ngadoa, Rabbi habli minas sholihin. Sok der rek geus ngadoa geus salat mah rek kituana jero mukeun ge. Ngan ulah poho doa kikituan apa can ibu? Allahumma barik lana mah nyosol laki rek dihakan. Rusuh ngadoana ge.
ku nabi dicarek al ajalatu minas syaiton tong gerges gedebuk satereka mana kalem we atuh. Maka kenapa terjadi banyak kerusuhan? Rarusuh ibadahna jika salat sok da ngaruh mun salatna tenang da tenang kaayaan teh. Keur tarawih eta salatna nu kapilih imam di dieu mun tarawih nu gancang nu tenang. Sarua jeung di Bandung. Nu kaanggo di Bandung mah Pak Jeje nu imamna bacaana jiga kieu. Bismillahirrahmanirrahim. Wah langsung viral. Tuh cenah tarawih maka ditu imamna Valentino Rossi. Nepi ka Watini dikolaborasi jeung Wal Asriyat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Watini wa zaituni wa turi sini wa pas tungtungna illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil. Nah ca aing teh kieu sampai atahiyatna parah. Atahiyatul lillahi wassalatu sudallaillah sallallahu alaihi wasallam falaqat. Nah jadi koma ca aing. Benar salatnya, benar seluruh urusanna. Maka muru auladakum bisolah. Pendidikan dasar dina Islam mah titah budak salat contohan ku bapana. Kunaon aya disunatan supaya budak jadi ahli salat, bersih tina najis. Geus disunatan teh tindak lanjuti ke masjid lah sebelum dikemesjidkan. Salatlah sebelum disolatkan. Modalna wudu lah sebelum diwudukan. Mang Oded wali kota Bandung apa ibu maotna di mana? Hari apa? Hari Jumat. Karena apa? Wafatnya di masjid hari Jumat. Kemari Ustaz Yahya Waloni da tukang ke masjid, tukang sholat, insya Allah maut nage kerdina eta. Nu paur tukang jumba mautna nincak ti kotok ti sereuleu labuh tina drum. Ambulan nage beda slebeo slebeo slebeo. Nah Pak RW ambulana kitu maut keur jumba tah. Urang ngabahas nu laleutik we kunaon mun geus salat wajib rek salat sunat titah ngageser ku Rasul. Ame loba tapakahadean sok sabaraha angkatan ti Miftahul Falah sing inget ti mana asa ngan di dieu aya masalah sarua jeung di Bandung mun budak geus kelas genep pindah ka SMP biasana ngajina areureun pindah ka nu handphone da diguruan ku indungna kan imam Madrasatul Ula. Indung sibuk dengan Shopee dan Lazadana. Budak nama di madrasah diajarkan mahfudot manjada wajada. Indungna di imah manjada lajada. Kiai nama dikir hopi, indungna di imana sopi. Awas Pak eta teh pihak katilu Pak sopi teh Pak. Sugan teh saroleha ngadoakeun salaki, ya Allah lancarkan rezeki suamiku. Ternyata geus baranya online si koplok teh. Rek kitu wae ceuk. Manjada lajada. Di Bandung teh sedang dominan perceraian itu gara-gara masalah dapur. Ustaz kumanya ya solusina nu gugat cerai loba kieu cek Depak Bandung. Naon masalahna? Masalah dapur. Tangke mah mun nyarieun imah rumah tangga deui tong aya dapuran. Ame eueuh masalah ku gopud we atuh sia teh. Yang jadi masalah itu bukan masalahnya tapi bagaimana menyikapi masalahnya. Pendidikan wajib. Tapi kayak nu naros, Ustaz, ai masantren kumaha masih keneh. Minal mahdi ilal lahdi. Sakola can tamat, da moal tamat namang kewenges dikubur. Ilmu mas, setiap ruang adalah kelas, setiap yang ditemui dan bertemu adalah guru, setiap yang terpercik adalah hikmah. Ngaji maka saha, nu gelo we di guruan ku abi mah. Asli ning aya teh nu gelo pas saya. Oh, mana wa barangna? Nu gelo mah teh apa saya? Urang teh bineka tunggal ika lain bineka tunggal teungeul. Mantak nyencang kudu jadi contoh. Nu tadi cek Pak Upi, persatuan dan kesatuan, tong alergi ku perbedaan. Pak MC nah Ustaz teu make kupluk hareudang si aing teh. Pernah aya nu ngomong eta teh Ustaz tukang pila. Make gamis kemana budak penek mah make baju pemajikan. Ah gandeng netizen. Make topi koboi eta teh Ustaz benar doma cenah. Jangan ingin dinilai, yang penting bernilai. Tak pendidikan teh nilai, value. Maka cek Nabi muru auladakum pertama bis sholat. Tita sholat we budak. Bener sholatna, bener kabeh urusanana. Nu paling melang tipun biangnya abi tos 4 ye ngan awet kasep we. Mun abi nepangan dinten Jumat Ustaz ke bumi, si mama pesan pertama napi sholat.
Jadi lawan dah memang bener. Kan budak kayak nama, pi sholat terus aku harus bikin status sama ayah. Aku sholat guys, lain gitu maksudnya. Asam kandis, asam gelugur, ketiga asam pencak silat, menangis banyak manusia di pintu kubur, lupa tidak diingatkan dan mengingatkan sholat. Di Bandung aya stopan terlama di dunia, stopan Samsat buah batu, eta bisa lila bisa ninyuk mih lah mun lampu beureum di. Sampai aya doger monyet ge sholat sia. Cai teh anjay. Lebih getol ti urang sholatna teh tiap lampu beureum hurung tiap sholat. Urang teh kepo atuh kanu tukang dogerna teh, mang eta monyet sholat naon? Sholat sunat lampu beureum Pak Ustaz cenah. Tong dibedakeun da monyet. Eta geus sholat terus mamoa kenceleng, mapai dibere duit kuno raresepeun teh dicokot duitna kuno jiga monyet bari tara sholat. Jadi ingat ka teori Darwin cai teh nu mana nu monyet ya. Entak mun orang nyengcang aya madrasah Al-Falah aya masjid Miftahul Falah candarek sholat, Ustaz ajak umroh ke Bandung ke Samsat. Cingan ningali monyet sholat. Sugan eraeun. Sholatlah sebelum disolatkan. Berapa gajimu sampai kau meninggalkan sholat? Tak cek si mama epi sholat. Siap mah. Wasta'inu bis sabri was sholah. Kau berwudu hambaku, kau bersolek untukku karena wudu perintahku. Ku tenangkan jiwamu. Tiis nges wudu mah. Kopi 2 tahun setengah pun bojo saksina. Teu beunang. Cek si mama jaga wudu epi. Sanitizer mah ukur nepi kana ieu. Wudu mah nepi kana siku. Jeung sirah jeung ceuli mah nya Allah eleh ku corona. Biiznillah henteu Bu. Ngan keur harita Omikron nya panggalakna teh deltanya. Pernah balik ceramah teh sabeberapa detik, sabeberapa menit lah hilang penciuman. Ah kalem weh. Wudu deui weh. Eueuh penciuman teh. Ngan teu gandeng weh sieun ria nya. Ah salat wudu weh 2 rakaat. Tuluy ikhtiar, moal motor keluar, nyokot teh duit di ATM, diambeun cager deui. Da bau duit mah beda. Nah bet baperan ya. Naon ai corona coba robah niatna. Naon ai virus sing apik dina barang urus. Naon ai pandemi pandangi dengan pemikiran. Awas menebak, terjebak, tersiksa karena terpaksa. Keputusan jadi keputusasaan. Kabobodo tenjok kasamaran tinggal. Sieun kudunya poho akhirat. Hari ini kita di atas tanah, besok tanah di atas kita. Nu ditanya ku Allah mah lain matematika, lain bahasa Inggris. Awwalu ma yuhassabu yauma bihil abdu naon as-shalah. Maka bersyukur aya Miftahul Falah ngaranna geus doa atuh pembuka kebahagiaan. Hayya 'alas shalah la haula. Jarang nu mampu kana panggero eta mah. 3 kali dipanggil oleh Allah. 1 musim azan, lain panggilan Pak Haji teh, lain panggilan DKM, lain panggilan muazin. Panggilan Allah iroh eta teh. Mimin entin nung eha. Maka hayya 'alat ta'in kenapa beda dengan panggilan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Syahadu an la ilaha illallah, syahadu Muhammad Rasulullah. Tapi hayya 'alat ta'in 2 hayya 'ala nah pelajaran pendidikan. La haula tauhid mun teu diizinan ku Allah mah deukeut ka masjid ge cantang tu indit. Maka semangat pengajian, semangat 1 Muharram Hijriah 1447. Pinuh tablik akbar nama. Urang monok daerah dinya subuh ka masjid pinuh ku angin. 2 jajar, 2 dijajar-jajar. Bari pemain lama hungkul. Teu wani nyebut aki-aki mah. Nu adana ge Allahu Akbar. 2 menit eueuh. Da sesek napas. Allah. Karena pikun si DKM na husomad. Kakara masjid teh pinuh kudu ngontrog. Saya nu adan sia kudu nama goblok. Nu ngora kamarana teu. Nya mentak mimiti hijrah mah salat we. Tah si mamah harita epi mun mamah menang request hiji epi sing soleh. Naon mah pagawean nu soleh? Buka surat 3528. Surat Fatir. Innal ladzina yasluna kitaballah. Tongeureun ngaji tah Miftahul Huda teh geus ngalakeun sabaraha angkatan. Sapoe saayat beban mah 30 poe 30 ayat. Sataun 360 poe. Potong pre Al-Baqarah tamata santri abi mah ku sapoe saayat. Sibuk Ustad tong loba alasan ngarenghap ge teu pre teh. Nun eta ge saayat.
kop banyak teh apa sapoe aing ngapalkeun anomali teu dititah ku Allah ge meuni apa balerina cappuccina bombardire krokodile naon atuh sia teh nya hayang ka surga ngimpi mimin entin jero one rek kitu wae one day one ayat tong one day one juz berat akhlak itu sikap spontan mun jelema hatena Quran tijalikeun ge ngeunaheun innalillah ieu mah ngaji imah deukeut miftahu palah pas dar kanjut atah cenah naon sia teh berarti jerona kanjut atah nya curang ge asli ning abi ngobrol jeung Agim tuh kruna ngilu ari naon numutkeun ta'rifna akhlak mah sikap spontan entang maot ge mun biasa nyebut la ilaha illallah hampang la ilaha ulah jiga dongeng beo teh dibawa di tempat anu kotor lingkunganana beo teh berapa meulina mah 3 juta eta teh tapi salah nyimpan disimpan di tempat prostitusi atuh jadi jorok ngomongna jorang RW cenah ka urang teh aing mah ustaz lain RW kancing coplok cenah goblok curang teh tantangan nu bogana ieu kumaha beo aduh punten Pak Ustaz baheulana mah soleh cenah abi ge mesena 3 juta enem bade peser sabaraha ku Pak Ustaz sok bogoh mah 300 canak cenah wios lah ketang jatuh rugi we bawa ka pasantren mah ngadengkeun anaba barudak jadi kabawa celemeng deui maka lingkungan bersyukur aya lingkungan tah beo wae cicing di pasantren mah amaya teh salun wan najiati gorko 4 juta tatad karek apasa beberapa ayat manian ku urang teh sebrotan salat duha bukti syukur pohon nutupan kanang karek ge 2 rakaat nah beo teh kiek digegel ucing jir terjadi menang 4 juta aing ngahulang ge salat teh santri marolong Ustad naon jiga nu kuciwa lain kuciwa itu beo rek dijual 4 juta geus meuli deui bakalan lain masalah bakalan ngadidikna lila sia teh nu urang sedih lain terjadi dibeli paehna teu nyebut la ilaha illallah gawe di pasantren maka nikmat mana lagi yang kau dustakan kullu mauladu yuladu alal fitrah setiap bayi yang lahir fitrah fa abawahu tergantung biahnya dinyencang teh naon nyekelan cara hirup kanu jalan nu caang mata kacida mun orang nyencang kapoekan kegelapan paham tidak sok ngaji innalladzina yasluna kitaballah sok kami tahu falah buka jemput kebahagiaan yang Allah janjikan kemenangan teh hayya rasulullah ya falah la haula wala quwata illa billah biiznillah sok pi ngaji sapoe sa ayat ngapalkeun wes dina mobil ngadengikeun murotal nepi ka dipanggikeun jeung Syekh jeung Ustaz Mujamil Taki Malik dipangi-pangikeun ku alus jeung nu frekuensi naon deui mah pagawe anu saleh teh wa aqamus shalah ke masjid tepat waktu berjamaah hitungan Allah mah beda pi hiji tambah hiji cek manusia mah 2 nah salat berjamaah mah duaan ge 27 aku tambah kamu teh kita tidak sama di kartu tanda penduduk tapi kita bisa membingkai kesamaan di kartu keluarga anjay 2 kali 3 sabaraha bu cek ibu genep cek tukang foto mah 2000 tenggelan tong karena beda ngitung roti tawar bisa ditawar tenggelan tong Allah mah beda hitungan tong sok alergi ku perbedaan sok ibu bisa tuh ngabedakeun zebra bikang jeung zebra jalu kuda gampang atuh bikang mah bodas hideung poletna teh mun jalu mah hideung bodas atuh ustaz saru-saru kene bere anuk we atuh mung riweuh mah cina mandi ketingali cara dianukna beda bikang jeung jalu mah aduh nya da rupa-rupa pertanyaan budak ayeuna mah otakna maju hatena mundur dateng ngaji teh nerangkeun akhir zaman Pak Ustad mun kiamat kejadian sakola pre teu goblok teu ku Persib wae menang kompoy sakola mah pre Ustad amun kiamat kuluman alihafan semua hancur semua binasa eta barangkana kusaha cenah
Ternyata bapakna pemborong si goblok teh. Bapak sia we caing teh. Ustaz hari pintu surga pintu geser pintu dorong cenah. Survei heula jug caing teh. Rupa-rupa Ustaz mantak pendidikan mah teu meunang eureun nepi ka kelas genep. Balik deui ke masjid lah sebelum dikemesjidkan. Masjid itu perahu Nabi Nuh yang masih ada. Hayya 'alas shalah harare-hare we insyaallah cenah. Indungna jeung lajada si teteh nu awewe jeung Instagramna bapak jeung WA mancing grupna ya teh imah warnet kamaras itulah da teh rugi Allah mah rek kalalapir ge tanda akhir zaman ge lamun urang ka Miftahul Palas sekian ratus tahun kemudian budak teh jauh ngomong ke we teh tempat Pak Haji JJ cenah baheula Pak Ustad Upi di darinya teh ngaran ibadahna teh salat tapi masjid teh geus penuh ku jukut bakal aya di masa itu. Maka jaga ku sararea ieu teh wewengkon nu aya Miftahul Palahan teh paseuk bumi ieu teh. Punten Bu. Ngaji, salat hiji deui. Alladzina yunfikuna sirra wa alaniyah. Orang yang mengeluarkan terima kasih hatur nuhun dipercayalah untuk pendidikan salah satu. Apa jaminan Allah? Yarjuna tijaratan lan tabur. Moal bangkrut ahirupna. Wani diriungkeun. Mun epi soleh ngaji salat sedekah epi mah teu kudu riweuh hirup baju teu kudu meuli aslina ti harita si mamah ngomong kitu ti topi nepi ka sapatu kaos kaki kabeh endorse merek jajak Allah kecuali kolor mah abi alim endorse karena nu endorse sok minta foto ream setorna sok ilu nolol kolor mah nyieun sorangan. Epi mah dahar di mana mau mayar aslina ta Astro Asep Strawberry restoranna garede dahar kadinya nyen story pas rek mayar kata Pak Haji Asep jangan Pak Ustad cik pidoko ulah aa kaos jeung saha wae langsung atohnya bi teh mama Epi mau barudak sababaraha mobil dahar ieu nu bogana mung dibayar heuh da sia mah beungeut pikarujangeun janji Allah yarjuna tijaratan lan tabur umroh tinggal ngomong sasi payuna ya keberangkatan di luar negeri pulang anting gratis naon sih rugina soleh ngan ulang aku soleh bising salah hayu urang sering aku salah Rabbana dzalamna la ilaha ta soleh Allah mah butuh pengakuan lain keakuan mun eueuh urang mun teu ku urang mun lain menang urang ai maneh saha manusia mana manusia eueuh nu urang kurang kerung gara-gara naon teh kurang kerung gara-gara karung kuring nepi ka korong kuring kering ruh teh ilmu teh ruh wala taqfu malaisa laka bihi ilmu hayang ka surga ku ilmu hayang ka akhirat ku ya izin ngadongengnya apal aki-aki lalaki geus kolot cicingna di sisi gunung tapi ilmu si aki teh Ustad cicingna di sisi gunung jauh ka mall atuh jauh ka Asia jauh ka mall pokokna mah tapi ngalana suluh siduru tapi boga ilmu hiji mangsa rek ngelakukan kegiatan si aki eta teh hujan rek ngalasuluh ka gunung teh tapi geus di tengah perjalanan otomatis ngiuhan juga bieu karena raksukana kagirimisan dikepruk-kepruk dina gawir teh nu rada ngalogak saeutik aya nu kagerewahkeun mau keur sare tapi si aki da boga ilmu kalem weh punten cenah ceuk si aki teh bilih kaganggu kawagel ku aki maung da maung dina dongeng bisa ngomong henteu atoh we asa digopud geus 3 poe teu dahar ayeuna aya kiriman daging naon lapar cek si aki teh kadon ngobrol si aki mah mau raja leuweung kalem we naon lapar nya cenah geus 3 poe ngatak ngalempreh ge lapar ayeuna aya aki cenah tong ngadahar aki moal piwaregeun geus kolot begung tinggal tulang jeung daging nyelap saeutik-saeutik eta ge hesengke geus turun hujan beres ngilu ka imah di imah loba dahareun mah si maung rada bermatematik oge moal piwaregeun ngakan si aki mah hayu cenah rada jauh leumpangna teh da si akina moal bedog
Geus deket ka ieu mana si Maung nanya, boga dahareun naon ki? Aki mah nya ge kolot, aki-aki. Resep pisan abi mah kana daging Maung teh cenah. Malah ke dikeuman sirahna mah 2 menang kamari cenah. Mah kebog atuh sok Ustaz kabayang teu geus 3 poe teu mangi dahar salatri ngangi kareuwas da beuki leuleus atuh. Wah heureui meureun si Aki mah tuh ke dikeuman cenah di pipir imah nadrep da nguliwet si Maung ngayakinkeun pas ningali na cai aya beungeut manehna anjir bener cenah balik deui sia lumpat ta Maung make tanaga teu si Aki belenyeh we seuri ngalempres ya Bu geus 3 poe 3 peuting teu dahar eta Maung mangi kareuwas terus lumpat satakar kebek apa yang terjadi leuleus sapingsan cicing deui di guhanu tadi datang monyet aku kunaon Maung sia pucat gitu cenah reuas euy aing pangijeng si Aki nu dihandapun gunung heueuh sia eta mah bager si Aki masuk mere cau ka urang mah ngan tukang heureuy cenah oh cenah beuki daging Maung beuki heureuy eta mah hayu geura dianteur naon jaminana malah areuy sok talian bising urang marabkeun maneh kumonya teh talian kana cangkeng manehna nu hiji kana beuheung Maung ti tukang si Aki teh da apanya da sapopoena sisi leuweung atunya suku 4 suku 2 ngadengen nu ngadeukeutan imahna srek da daun meureun katajongan ku Maung jeung monyet si Aki nololna janela nyet menang sabriji cenah nah mau hiji kan pesen teh 2 monyet rungari keur Maung mah tafsirna lain balik deui si eta Maung goblok cenah wah eta Haji Maung reuasna geus sabar maot sia Maungna reuas monyet ge paeh da kagugusur Maung tamat we tamat da geus paeh duanana nya ku ilmu mah nya ngalawan Maung ge lebar ieu Miftahul Falah ngaran teh doa tong megatkeun silaturahmi alumni lulus lolos tong leuleus Bu urang teh angkatan tahun sabaraha tuluikeun ku budak urang aya aki-aki melak jagong disengseurikeun ku incuna ki naon geus kolot melak jagong da moal kadahar aki mah geus metik cenah geus eueuh huntuan jang jagong nu kamari di imam ku aki ge lain pelak aki sugan we aki melak kadahar ku anak incu aki ta Miftahul Falah teh keur saha di samping keur urang keur anak incu urang kan doa teh qurrata ayun hayang boga generasi nu nenangkeun hate mah teu bisa bohong mun budak leutik keneh ngapalkeun Quran ibu tenang teu beda jeung budak anjing goblok kumaha mun urang nya renteng sanu rek nahan yang najong awas apa teh arti tasik taat tapi asik sok rek jara dina naon ge ngan pernah di pasantren mah boga rem abi lain teu beuki jinah peda dilarang ku Allah namun teu dilarang mamang perang atuh wa bidzalika umirtu abi haroream salat ngan dititah ku Allah tapi cicing benahi urusan akhiratmu nanti Allah benahi urusan duniamu kau berwudu nu tadi kau bersolek untukku aku tenangkan jiwamu kau masuk ke Miftahul Falah ke masjidnya kau bertamu ke rumahku ku jamu ku ilmu di jamuna teh kau angkat tangan yang hadap ke kiblat rek salat aku turun tangan sebesar apa masalahmu Allahu Akbar leutik tah Allah nu maha badag mah kau ruku ku tahan kejatuhanmu ku tahu kau lelah hambaku untung kau ruku bersimpuh di hadapanku ku tahan kejatuhanmu kau sujud ka mana wae jiga indung bapanu ka mana wae jang magrib karek balik tuh cai geus haneut tuh sangu geus asak diusapan alam nasrah laka sadrak nah beban teh berat kieu dunia rabbi shrah li sadri lalu duduk di antara dua sujud kau masih mengakui aku sebagai pengurusmu Rabbmu aku urus urusanmu hambaku lalu sujud lagi I love you hambaku I miss you hambaku wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun carilah ilmu tentang ma'rifatullah ala bidzikrillah tatma'innul qulub ingat ke Allah hati jadi tenang maka kuncinya Allah dulu Allah lagi Allah terus selama-lamanya Allah lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena sesuatu punten mun teu ka Allah ka mana deui mata kolot baheula mah Pak Haji Jeje
nitah salat teh sederhana teh kalimat teh neng kasep ujang geulis tos araloh can naon dimaksud simple titah salat anu ngamalkeun teh lain jelema lauk we tinggal dilambai lauk Allah aya teu lauk demo goblok lauk mah Allah nepi ka rezekina ge didatangkeun keur ngopi bala-bala sapotong ewang ningali laukna balong ku Allah digerakkeunna berepi tong sorangan we steng-steng dialungkeun eta ka lauk nu keur wirid rezekina teh bener diatur bala-bala jatah urang setengah dialungkeun ka laukna ngajleng mana cengekna ceng teh mahal ku sireum hideung malah sarua lada ngan kesed ya. Tong rudet tong ruwet tong ribet tong ribut miftahul falah geus morogramkeun ngaji salat sedekah ulangi Bu ngaji salat sedekah ulangi ngaji salat sedekah yarjuna tijaratan lan tabur demi Allah mau bangkrut hirup manya Allah waduh candi 28 eta bonusna di ayat 30 sempurna rezeki ditambahan dosa dihampura diasupkeun ka golongan jalma nu syukur rek make pagawean mana deui juk rek profesional naon-naon ge juk nu tadi pilihanna Bu rek pintar rek soleh kabelah dia enak hayang beunghar yang berkah orang berkah pasti kaya orang kaya belum tentu berkah contohna Fir'aun apa Fir'aun maotna loba teu nginum cai laut diuyup berarti rakus ya apa salabah apa korun mah baca sejarahna kunci gudang harta nawe di rodaan urang kali orang nyengcang roda wae di kuncian rudet nah hati ngaji ka salabah ka korun ka syadad ka hamam ka tutang kamun ka Abu Jahal Abu Lahab bareunghar da urang mambung beunghar hayang berkah mah di Mekah Madinah Mekah kunaon berkah ngaji salat sedekah perhatikeun take down heula mun usum adan mah da rezeki mah ti Allah ibu yang gaji yang rezeki mah weningkeun ati lobakeun silaturahmi mun nyengcang hayang sukses buka akses lobaan CS tong loba HS ke nganalkeun akses jeung BPJS ti 3S pamarentah nu stres mun nyengcang hayang sukses tes lobaan CS gawe progres cenah eta anu proses insyaallah nyengcang sukses tepuk tangan sukses mah al-falah aya bukuna hayya 'alal falah the way to win menuju kemenangan tangaran geus aya ngaji salat sedekah aya nu miskin gara-gara babagi terima kasih hatur nuhun kunaon jelema donor darah sehat dibere getih anyar Cah Haji ibu hayang rumah tangga sehat donorkeun salaki teh tong dikeukeuweuk wae rudet bagi-bagi steng-steng edanya atuh urang ngurud kumis kadon beak silet pabrik kumis urang nanggung kadon muncuguk punuk teh dekok da in syakartum dipake syukur mah nambahan orang Baduy lempangan teh di sepatu di sendal kadon ngajebragan ilmu mah beuki diamalkeun beuki ngurangan teh ku Allah ditambah maka Robi jidni ieu mah ibu yang gaji yang rezeki mah silaturahmi gaji mah kolesterol kamari geus kurban loba ngadar gaji heuras beung hayang pintar yang soleh hayang beunghar yang berkah hayang gaji yang rezeki ngaji salat sedekah sakitu we ti pusat mah saya aya kenang-kenangan cik ceuli daging jadinya aya kuis nu boleh nu bisa ngajawab boleh ambil buku ini buku terakhir saya ke-6 Oase Hijrah semua kisah yang sebagian tadi diceritakan lebihnya ada di sini saya mengangkat ayat bahwa bumi ini akan kepada orang yang soleh di surat apa ayat keberapa Cibring barho ngaji ngabring bubar poho cek aing ge sok apayun sok sini teteh berarti ceuli nya dengekeun udah keduluan sama si Bam surat apa ayat keberapa mohon sok
Yes, well. Teteh dapat hadiah umroh pulang pergi jalan kaki. Oke, next. Tadi saya baca di awal ini. Wattaqu yawma la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'atu wa la yu'adhu minha adlu wa lahum yunsarun. Takutlah kepada satu hari yang di mana di hari itu nu baheulana sadapur sasumur sakasus salembur sagubernur tapi di akhiratna teu sajalur. Contoh Firaun jeung Asia beda. Asia di surga, Firaunna di neraka. Bilut di surga salakina, istrina Ibu Lut di neraka. Istrina Nabi Lut saha? Nya Ibu Lut teh ame tereh lah sepentingnya urang epoh deui. Nuh bapana di surga, Kan'ana di neraka. Ibrahim anakna di surga, ajarna di neraka. Wattaqu yauma, di surat apakah itu? Ceritanya nomor nabi sing teu apal. Wattaqu yaumal tajzi sok teh parinter ya ukti. Sok. Surat naon teh? Al-Baqarah ayat 48. Wow, keren. Sok eta duaan seteng-setengnya. Oke, nuhun Al-Baqarah ya. Satu lagi. Yang terakhir barusan, innalladzina yasluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Ayat berapa, surat apa? Sok teteh. Fatir ayat 2. Yes, keren. Gitu atuh. Jadi ngaji teh ngaji nih selain ngaji brut, ngaji jig, ngaji her. Jibring barho ngaji ngabring bobar. Oh, ta eta teteh nanti di googling ketemu ayatnya screenshot bikin mading biar inget terus. Kegiatan mah tong leuwih tidinya mah ekstrakurikuler. Tiap hari abi ngaji, salat, babagi, terima kasih, hatur nuhun, sehat aslina wani diriungkeun, teu wawuh jeung rumah sakit. Teu beunang ku corona, sodaqotun tanpa ul bala. Ibu resep teh kanu pedit. Mun resep baladna berarti. Sing bager, Bu. Sing soleh tah ya kunci sad bab akhlaknya. Mudah-mudahan Miftahul Huda ngalahirkeun generasi seperti para sahabat. Kumaha akhlak sahabat da dicontohan ku guruna ku Rasul, nyaah kanu ngewa. Sing nyaah kanu ngewa akhlakna nu paling tinggi mah. Lamun Pak MC jahat, saya males jahat, orai ge kitu. Mun orai diheurean macok dipacok deui. Kunaon orai teu dibere suku? Sok gue beres suku pasti macok. Hari ibu ngahuleng. Ceuli daging jadi. Hari meuli kasur keur naon? Keur sarema moal diladangan demi Allah dianggap ngalinur keur hudang. Nya cek aing ge. Kamari abi ngaluarkeun fatwa pas kurban, montong mencit domba, mencit sapi make senal capit langsung viral deui sia. Si Ustaz ngaharamkeun mencit domba make senal capit, sok we cobaan seuri sia sapina ge getekeun anjir. Sing bener dedengean teh. Cepat menghakiminya. Sok aya wae pimasalaheun teh nya. Haram zakat make keresek teh. Nya tuh dah zakat mah ku beas. Keresek bisa disanggu teh. Nya tong tergesa-gesa tanya heula bising manehna lebih bener, urangna sok ngarasa bener teu bener ngarasa. Maka Rasulullah mah bener ngarasa teh nyaah kanu ngewa rek masjid di Ciduhan males nyiduhan teh. Kalaman sad gua abi pertama si mama sambungan tinu tadi pi ka masjid ameh kaburuhan nyerina mama ngalahirkeun Epi, mama geus meuli gamis ya. Pakai yang ningali anak manggedena nyontohan adik-adina ke masjid jam 11:30 mandi dan ningali indung ceuring ke masjid melak pare jadi jukut aing keur maksiat eueuh nu ngahujat aing rek tobat langsung netizen gandeng si anjing ke masjid ini aya ngacingkang euy ngan harita make gamis jadi gejet balik kasih mah Epi maksiat eueuh nu ngahujat Epi rek ka masjid eta neti bae atuh da ka surga mah teu ngaliwat ka imah si eta si mama keren eta Allahumma gfirli li wali walidayya keren si mama teh ngajarkeun pi Epi mah ku omongan Rasul mah di Ciduhan sok baca riwayat dah males nyiduhan teh lain teu boga ciduh nyeun status teh mun ku aing rek ka masjid aing di Ciduhan diberigeskeun tah aduh
Poe kadua Rasul diciduhan deui malas nyiduhan teh. Tak eta pendidikan teh kabayang mun Rasulna sudah ciduh sigana orang nyengcang ge itu nyiduhan jadi pingpong ciduh sok maneh ulah. Karujir. Poe katilu nista maja utama diciduhan deui ku si Yahudi tah si goblok tah. Nepi ka ayeuna si eta mah si Israel. Si Israel dilawanan teh ku Nabi. Ngelehan malin eleh. Nu klasik antik unik tina bab akhlak nu jadi target pendidikan agama. Rasul nu paling paham agama mah laqad kana lakum. Ketika yang meludahi dan menyakiti mendoliminya sakit, pertanyaannya kunci ya. Siapa yang paling pertama menengok orang yang menyakitinya? Sanggup tuh orang Miftahul Huda gitu. Nyaah kanu ngewa, dedeh kanu geuleuh, asih kanu dengki, loba mere kanu koret, tong riweuh kunu eueuh, tong ria kunu aya, tong ribut kunu ribet, antepkeun mun aya nu gelo nanya tong. Mun aya nu gelo nanya jawab tong. Entong ge jadi dua. Aduh aing mah jeung ngobrol jeung nu gelo mending Ustaz JJ menang ilmu jeung saruana nya karunya RW duh warga namahan cenah. Nu klasik antik unik Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eta nu mingka ngewa we dipikanyaannya dilongok Caji, dilongok. Geus tong saruana karek diterangkeun antepkeun. Nya contoh teh nyara rata. Ucing urang mah jelema antepkeun. Bener Paul di nyengcang mah wara rujuk contohna teh. Karek diterangkeun ulah saruana. Wow. Asa pangijeng aduh aing mah paingan ngaji kudu tahunnya gogodana bari jieu rek tinu naon we. Nu klasik antik unik ti Rasulullah kekasih Allah Habib Allah naon cik dilongok bu ibu sanggup teh muludan tiap tahun muharaman tiap tahun tapi target judulna akhlak nu kitu we teh kapikir ku Nabi dilongok Masya Allah Allahumma sholli ala Muhammad sok rindu ka raudhah teh hayang ngucapkeun salam ti cak assalamualaikum Rasulullah abi menang ilmu bab ngelehan mun harita epi Nabi na ku abi ge dilongok ngan ngomongna kabayang teh naon beak goblok ciduhna hanas aing moal ka nebo da janggung badak si eta ayeuna sia keur ngalempreh keur ngagoler aingeun sia kamari 3 poe aing sajolang ieu moal nepi ka asik Islam paingan aya ayat wa ma arsalnaka mir rasulin illa rahmatan lil alamin ta eta pendidikan mah mentak cek si mama happy mun aya anjing ngagogog tong digogog deui mun aya ti kotok mah lengkahan atuh sia teh bet ditincak jadi we suku teh heuras dan dincak ti kotok mah nu beunangna kobu kana hipu beda jeung kupaku malah awak nu kahandap ngelehan anjay eleh deet eta teh habit ibu kunaon mun dicak ti kotok suku sok jadi heurasnya siga ngorong lah kunaon mun ngorong tara langsung dipikeun pasti dipake wiri deula sok ngaku lah ok lah ieu mah semangat hijrah lah karena leutik mun gede mah dikali jeung nyimpen korong mah Pak Jeje apik atuh mun teh di kolong kursi tuh ya ge aya nu ketua panitia juga nu di kolong meja tah kana baju babaturan kan keur SD mah nya ceuk urang ge urang teh sahabit sok ayeuna mah jujur we lah cung nu di dieu nu teu pernah busiat nah ustaz nanyana kitu neangan batur ieu terakhir ibunya ka salaki aslina wani diriungkeun nah hamun lilir tengah peuting ningali beungeut salaki ekspresi teh sok ngabiri gidig geus teu kasep cenah ustaz keur ngorana mah sispek ana mah jiga roti kadet cenah mun sidik-sidik keur sarete komona jero saruma jiga dadar gulung mana beungeut mana beuteung encan kerekna jiga ucing baor bieu katincap encan hitutna sedut karena beungeut pamajikan beda keur apel PDKT baheula pas apel mah rek hitut ge diempet-empet sakapeung balik apel teh egang da busiat meureunaan hitut nu eta ibu sia teh hitut ranana bu sia teh hitut jeung babaturanana
Ayo nama geus jadi pamajikan karena banget ibu teh sedut. Nepi kasih ibu teh kepo. Ustad gunawan cenah lakinya hitutna tariknya heuh da deukeut ka Umi katu curang teh. Jeung hayang we aing teh ngajawab teh. Dia ge ngomong deket ka Umi mah tarik di mana mikna? Tuluy nanya eta nu kagencet lato-lato cenah. Ah cenah aya awewe ge nu ngaberwek berarti deket kana ampli teh meuni. Terus jeung ibu-ibu masa tungtungan. Jadi pendidikan itu tidak bisa pendadakan. Visi misi tanpa eksekusi adalah halusinasi. Islam tidak perlu yang pintar, tapi perlu yang soleh, nu jujur. Kenaon pintar loba harta gaya itu jujur mah. Pelajaran ya nya, biar hujan turun terjadi di ijabah doa. Hujan di langit turun ninggang kanu taneuh, urang ngobrolkeun taneuh. Ame jadi imtihan. Ai kenteng tinu naon bahana? Coet, ceng-celengan, bata, urang jelema tinu geuning dulur jeung kenteng jeung coet. Sok ngobrol atuh teh. Sok ngobrol jeung kenteng. Aya jelema nu jiga kenteng. Batur jumaahan ieu mah moyan. Batur pengajian moyan, aya kenteng mun hujan turun luncat. Ayo euy waduh didinya udah kenteng atuh bae we. Ngan aya jelema juga kenteng. Hayu Kang ngaji. Alhamdulillah tara kagoda kudu ngaji cenah. Nya kakodoknya alhamdulillah tah. Ai hujan mah tergantung ningang taneuh nu jiga kumaha. Mun ningang taneuna taneuh nyengcang mah harus subur jadi jukut hujan teh. Nah paping blok wae bariji berarti halus taneuna. Nu bahaya mah hujan ngucur teu nyerep. Nampung katincak mobil cerot kanu beungeut aya jelema jiga kitu rajin nangan ilmu jeung nampung ilmu nama tapi dipake nganyerihatekeun batur kasar kasur lemes limus beda. Anjing teh teu kasar, anjing teh koma mun goblok titik, anjing goblok beres. Punten abi kasar da sanes makhluk halus. Aya anjing lemesna naon? Gogog mah sorana Cah Haji. Gog gog. Anjing mah lemesna dihamplas. Asa gawe ngahamplas anjing. Bae teu kaharti ge ah. Aya taneuh teh nu hujan turun teh ngaliwat weh. Jadi lukut ditincak tijalikeun dol mudil. Matak penting pendidikan teh urang teh tinu taneuh tugasna jelema mah ibadah cik atuh salat cik atuh ngaji cik atuh babagi ulah jiga bata cicing memang geus di dinya teh can dibongkar mah cicing aya awewe nu jiga coet hirupna teh nangkarak we eta mah nungguan direndos aya jelema jiga ceng-celengan aya sambo ngumpul-ngumpul duit teh rek dipake diketrok nya teh loba ngahaja ieu ceramah moal ditamatkeun ameh diondang deui. Abi teh sebulan yang lalu ceramah di Ade Astrid apa nu nyanyi domba curious nah eta. Bade walimatus safar gereng sengna teh dade umroh ayeuna ge aya 10 nu ngiring tanggal 5 Oktober. Ustad cenah punten nya sameme Ustad naik istirahat heula abi bade ngahibur heula ieu tatamu kan ngabahagiakeun batu teh ibadah nya sok teh ade kalau beda acara teh ade 2 lagu 10 menit Jayanti jeung domba kuring PMC Edun nu nyawerna saember di imahna urang geus sajam sabaraha cai weh jiga ka Firaun cai weh harerang urang nyengcang mah cierang weh pada di warung teh ekstra jos nya bae 10 menit saember eta nu nyawer ieu mah beralih ku kira cileupeung eta teh can sambutanna panjang urang teh nangtung heula jeung Pak Jeje dinya teh sarenteng ibu-ibu Ustaz abi nyiram kusaha curang teh nah minta tanggung jawabna ka urang ngajero hate teh ieu cenah sieun ngacai budaknya ngacai we teu make kuota hoyong dipoto atuh Ustad ameh naon ameh budakna jiga Ustad udunan meureun ai hayang jiga mah
ngan inget kasih mama happy sok we bereda ngabahagakeun batu teh ibadah. Lain masalah merejeng teu na mama mah teu apa nu awewe mah sok marake timer. Leuheung mun 2 3 ieu mah salapan. Lila salapan. Ustaz Suri atuh 8 7 aing teh geus garing untuk 6 5 4 3 2 pas hiji budakna ngaliwat bengo hasilna teh Ustaz deui goblok. Darolim mah ka Ustaz teh. Ka Ustaz teh lain minta dipoto minta doa seteh. Nama Ustaz kata-kata hari ini naon atuh cece. Ya itu sajalah. Semoga bermanfaat adanya. Sok demi pendidikan hanya doa yang merubah takdir. Saya kasih doa tentang pendidikan. Abdi sekali sedang sekali. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli hukman wa alhikni bis salihin. Ini amalnya nih. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa innaka antat tawwabur rahim Rabbana ighfir lana warhamna warda 'anna wa taqabbal minna wa adkhilnal jannah wa najina minan nar wa aslih lana sya'nana kullah. Eta doa jero kewe mun diundang deui diartikeun nama. Penutup hadis nu tadi di awal, idamat tabna Adam. Lamun anak Adam maut, idamatal insan, mun manusia maut, pegat kabeh amalna kecuali 3. Hiji, ilmu nu manfaat. Miftahul falah menyediakan fasilitas itu. Ibrahimnya sudah wafat tapi manasiknya jalan terus. Eta ilmu. Subutul khair, jiyadatul khair. Sedekah jariah, jam-jam. Pernah ngadenge jam-jam saat raat eureun pareum? Kurang kering ngocor yang ngagawor. Ta eta berkah teh subutul khair, jiyadatul khair, anger nambahan. Generasi nu geus lulus ngaji deui tuluikeun. Ismail berani berkorban untuk berkurban. Ismail nama tos pupus terjadi di pencit nage tapi kurbanna jalan terus. Meliputu kaci saat di jalan panggih jeung si mama sakitu we ti pusat mah. Sok ayeuna pantun da tadi MC ge pantun teh aya abi pantun ya. Sekali ewangnya dibagi tilunya. Tapi dong cakep kasep gitu. Aya tomat, aya peuteuy. Tomat euy. Grup tengah. Kaci situ meuli kope. Sakitu we ah. Terakhir ya, kasege pondok, kasege panjang. Pamprokna di Cisitu. Selama merek pondok rek panjang, angere amplopna mengan sakitu. Coba geus dilem. Berarti mau ditamahan. Pak Jajai mun aya ustad geus ceramah dibere amplop ngilu kacai, lain rek kiih rek ningali eusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.